Duh ieu teh kumahanya urang ngomong narai. Ieu teh urang teh inti nama ka dieu teh minta hampura ka maneh bari nginjem duit jeung ongkos. Cih naik ke mana maneh kita minta hampura pinjem duit segala. Buah maneh ke kota. Ka ditu urang malai euy, ka belah kidul lah pan heueuh aya di imah mah. Asa kieu wae nih ka resel. Jadi urang mah kabeh kidul ka ditu tuh. Yakin maneh indit do ninggalkeun barudak di dieu? Geus yakin lai aduh bari barang-barang di imah geus diberesan. Paling ge engke burit ge mangkat. Yakin jam duit sabaraha kitu maneh do jangan ongkos. Urang mah da teu boga loba ieu teh. 200 we lai lah sugan mahi eta ge. Jadi ditu mah bareng ieu jeung batur bari dengan sangu mah loba ieu lauk. Udungan 200 do. Nah, ya 200 mah ya. Duh. Ya. Jung sing salamet lah di jalanan. Duh nuhun nyalai ieu aduh urang balik heula meresan barangnya. Jung. Hati-hati ke di jalanan. Yuk lai. Nuhun. Panas na apa ini euy? Jon, dasar bener sama ieu teh nya. Urang marga harja teh loba umat teh, tapi pangkumaha anu nonton YouTube arurangan saeutik. Teu ngarti urang mah. Teu urang ebe we. Pangkumahanya padahal mah loba jalma gitu di masyarakat arurang teh. Atuh mun mah ngadukung gitu nempo subret gitu kan. Sugan we bisa ngangkat kacamatan jeung lembur. Atuh berat Jon kudu ngangkat kacamatan mah. Damal kaduga kuduaan mah. Lain gitu maksud teh. Lamun aya artis ti lembur gitu ti kacamatan neun ka lembur batur ge kacamatan batur ge rame gitu we. Oh gitunya Jon. Teuing pan, meureun batur mata arapaleun urang boga channel YouTube nu eta nih. Nu resep teh pokona mah resep Jon. Aing manya tarapaleun tuh orang ngonten tiap hari manya sukadana kan aya nu anyar tuh tamcis. Aing manya tarapaleun ka tamcis sukadana. Keun bae Jon, meureun batur mah can pati arapaleun nih kana YouTube urang teh. Bisa ya tuh isukan mah eta nih teh viral. Bisa lah, ayo nama. Udut beak ke. Beak. Nah, geus beak mah. Pengen mulang we lah. Ada yang marah pembe, biasa. Oh, atuh. Yuk. Urang esa kalian marah bayam. Yuk. Kagon gerak. Maneh hafal teh? Si Kido ka kota. Ka kota mana? Jitu apal atuh urang mah. Emang eta si Kido iraha mangkatna? Siga nama engke burit da tadi geus pinjem duit ka urang jeung ongkos 200. Ci atuh kumaha ari si Kido mangkat mah? Atuh meureun jadi tiisan ieu lembur. Timpannya urang ge bingung neng. Ari maneh aya ka mana? Ka warung meuli beas ka pancan ngejo geus 2 poe ieu ge maneh geus salapar kieu. Bang Emok teu cair deui. Oh nya teh sok neng urang ka Mang Bojek ge sugan aya ngajak ngaladogan. Nya atuh da urang ini ka warung apar? Euy tapi di warung. Jon, baru kayak mana ya di warung? Orang kermesan teh, Riz. Ka si Ibina mana ya lila geus tadi. Tita tadi urang teh mesen teh, tapi acan we disiapkeun Manya tita tadi di dieu keneh. Jon ieu apal teu kapancena si Kido ini ka kota. Pamit teh ka maneh? Si Kido pamit. Pamit ka mana, Riz? Itu apa orang teu apal naon si Kido eta? Kumaha gitu? Teuing ku udah si kasai teu pugu bebeja ka mana-mana na. Pokona mah cenah ngomong nama cek si kasai ka kota. Si Kido. Aduh aing mah atuh lamun eueuh si Kido mah bakal kangen dia mah euy. Nyamperkeun gitu. Urang nyamperkeun heula Riz ka si Kido. Bi engke we di candak. Sekeuti teh bener. Nih, si kasai ke mana aing mah? Ya ilah teuing. Cenah kana dabogan. Lah beurang manten. Woi, lai di dieu. Ayo mah ngaladogan mah. Nu di mana heula ya? Terus di mana sih lah teuing kalah panas manten aya. Jang anu di sisi jalan we nam, ambih teu jauh teuing mun jalanna. Ambih teh jadi duit. Ayo tuh mang. Geus apal si Kido? Si Kido. Cina emang kunaon si Kido lai. Kering. Apa kunaon? Tadi pamit ka urang ka kota cenah ngomong nama da geus pinjem duit ka urang gejang ongkos. Siga nama engke burit indit teh.
Kido ka kota, cia tuh ai si kido ka kota mah meureun jadi tiiseun lai. Kumaha tuh ieu? Oh si kido mah jadi tiiseun pisan. Teuing pannya mang, duh urang ge bingung. Ayo lain lah, ngadogan mah kalau panas manten sok koream nih. Naik kai panasna. Tah euy, eupan geus asup, bekal sagala geus asup. Tadi duit menang ti si Kaslay euy. Sanajan menang ninjem ge. Jujur geus opat. Saha itu? Si Joni, ih indit ka laut. Woi. Dok. Ini jangan euy. Bagus indit. Aduh. Ye, maneh Jon mah gara-gara teh. Kalagian maneh ka imah aya naon? Urang arek mastikeun do, pedawe maneh arek pamit cenah ka kota. Disikasih urang ge infona. Hah? Ka kota? Lah, mau disangka merantau. Hehe. Tadi tas pamit Jon kasih Kaslay. Sok atuh do lah arek ka kota mah. Sing salametnya, ya, urti urang bakal meren. Udah tiiseun lamun eueuh maneh teh. Anu tuh nya Jon nek mekelan mah aduh, ieu katampi pisan jeung ngagentosan langkung seueur. Ya do sami-sami lah. Urang ini teh atuh nya. Aduh, loba urusan euy. Sok sing salamet. Oh, iya Jon. Ah, lumayan ieu duit teh, jeung nambahan ongkos keur nguseup. Beberes deh ah. Para penanggus kieu cik aya bantuan geus nolong mana hayamna aing kudu diteangan ieu punya dicolong ku batur aing mah ieu teh hayam teh ka mana nya ya bangan hiji-hijina deui aing namanya kudu leungit mah kur Ieu nama geus moal jujur opat. Moal bekel geus. Tinggal nguseup enak ka majingklak euy. Ngalah yuk. Kita HP teh bisa sada deui anu telepon ieu mah. Tah ada nu ngajak nguseup na telepon. Uy. Geus di jalan. Oh heueuh beh jalan ditu hareupeun ieu mah. Oh heueuh beh hareup seutik. Oh seug aing nanjak yo. Oh yuk. Tah cenah dihareup euy. Lu gua teh bisa tinggalin. Ayo lah kebun wasah yuk kalapana meureun dieu tangkalna. Kalau saya. Ayo 2 manggar teh lumayan. Naik kan tuh. Berang naiknya. Kalau mana naik? Aing nu mulur. ai mana nempo ayam urang jago nih buru Non beo kadenge kala. Aduh. non mana nempo hayam urang teu hayam jago nih lu buru Ih teuing beo aing teu nempo hayam jago beureum. Cih, aing masih kasih ek naik lah tuh tulus ya mah beok lah di geroan. Jangan hayam jago. Tadi ge aing mah teu manggih hayam jago. Ka dieu mah, meureun lain ka dieu sia mah. ih atuh mun apal mah meureun ge moal ka dieu tugu teh mah hayamna teu bebeja heula ek ulin teh Jangan hayam ka dieu sia mah beok. apa Kita si mana Jon? Tas di si Kido orang tadi manggian heula pan cenah rek eta ngerantau ka kota si Kido teh. hah ngarantau Jon cih ning ka urang mah eueuh infona naon teu bebeja tah si Kido ka urang mah Ih, urang genan info nanti si Riris orang tadi keur di warung bae Riris ka warung geura. Aing tulewe ka si Kido ka imahna. Eta ke si Kido arek mangkat Orang tadi sama si Kido indit ke mere duit heula anjir 100.000. Aing jam tadi 200. Aing datenya Aing jeung ngarokok jeung kopi. Da ieu keunangan hayam. Lah eta baru udah kalah ka ngarumpul di dinya sisi jalan euy. Aduh, berengan ente si kasai ku aing diinjem duitna 200.000. Si Joni mere 100.000. Lah libat euy, api-api teu katenjo. Putar ya mana? Deui teh nempo. Tuh si Kido deh buat jujur. Dok. Oi, kumaha? Lah moal ka dinya ieu aing mah rusuek nguseup tuh nyadaguan baturan. Ih, goblok kalah itu nguseup panas diberi jam. Oh, parah udah.
Tuh, don pokon mana Anjay. Coba mau tanya. Karena ayo channel Pisuri. Hadisin. Jadi Kayak lah channel Pisuri tuh. Gua lagi hadisin lah. Berat tujuan kudu ngangkat kacamatan mah. Damal kaduga kuduan mah sama kudu ku hulek. hehe. Hehe. Balikan dulu. Ada ulek kan. Lumayan. Hiji dua. Ada ulek kan. Tunggu aku seri deh, cawat kalagian teh seri. Hiji dua. Tilu. Mimit tung mimit kantong seri berarti lama. Teuing kapan Jon? Kemudian baru dak mah. Nah, baru dak. Hiji dua. Tilu. Teuing tah Jon. Nah, teuing. Gas cair BTS Resident Evil. Oh gitu John. Oh, nuhun atuh ya Jon, mugia kedot ke ajo aja. Mantap BTS. Adep ya. Hiji dua. Mana tak kalap. Bentar. Sama tangkap. Kalapan. Jangan mana? Pak Kido mau kemana ini? Hari ini hari Agenda. cerah gini, masa gak mancing? Mana main? Mancing lah. Mancing men. Mantap. Jangan lupa like, komen, Dan subret bisa di donate.